Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya dulur sahabat di mana we ayana, kembali lagi di channel lokalitas dalam segmen ngabudah. Simkuring ayana kalarasan menuju aya di satu daerah di Saung Neki Dadang bade ngabahas seputar masalah budaya lah, urang tanya-tanya seputar kujang kaki dadang gitu sugan wae aya data anu tiasa dikoreh ti anjeunna. Pokona pantengin terusnya. Yuk, baraya sadayana. Ciao. Saliratong kajongjonan, aduh, ulah poho kana diri nu sejati. Assalamualaikum Sampurasun. Waalaikumsalam. Aduh, geuning nuju rame ki, nuju naon ieu teh? Iya weh. Heureuyan. Heureyan. Latihan, yang sangkanyaan yang kanyaan, berarti heureuy heula. Pertemanan mah heureuy heula. Bobogohan oge geuningan. Jadi nama jadi bogohnyaan. Nah, miladan. Jadi kenapa? Jadi aya Kang Gilang teh momen anu sae ieu teh. Gitu. Karasan hiji anu saena teh kieu. Kieu tadi terus ka ieu terus ka kirindingan. Ieu teh garing. Jadi perlu kopi sareng naon. Urang sana. Nah, mangga atuh nakelan. kaburu adang subuh Jacling. Sampai. Yuk, Aka, nyarak oleh-oleh abdi teh di bener Jatuh Karut. Nah, antu. nah ini langsung aja Sok, Kak. Aduh. Jadi kumaha ieu teh? Kieu Aya naon ieu teh? Abdi Nya sarareuwas kami mah. kalau sana nuju berkelana di dieu lanca linci, Mohon. naroskeun seputar kujang abdi teh. Cengeng kujang naga soren saurna tuh kieu perwujudanna teh ki ngan abdi mah hoyong sekedar ingin tahu gitu menurut pemaparan Ki Dadang teh naon ieu kujang naga soren teh efektif geuning aya tamu agung ya loh. Karasan ieu teh. bisa udah kenyang presiden Sarap abdi. transfer Nya kalem lah nomor rekening. balik layar eta mah Balik layar. Siap ieu ki tah pemaparan Ki Dadang mungkin kayak Akang Antoni ge tiasa ngiring masihan data aplikasi lah gitu. Gitu ki. Nurutan batu. Nah itu teh saurna teh kujang naga soren. Ieu teh naga sorennya. nya Ya ada. Sapacan orang ngobrolkeun tentang ieu nya, tentang naga soren ieu. Kieu ieu teh. Ieu teh momen anu langki pisan. Abdi sareng Kakang Antoni teh panginten terpisah jeung kasura teh. kasuranya belamanya Sareng kasura teh terpisah sampai kana sabaraha tahun ya Kang? pokoknya orang manggung 2011an lah Manggung 2011. Tuh, ayeuna nembe tepang deui. akhirnya karak panggil deui 10 tahun ya. Tuh, hampir 11 tahunan hampir 11 tahun. Matak ieu momen anu wah langka.
Ieu teh abi duka dirabu kelong ka mana? Teh akang ieu duka ka mana? Iya, abi gitu. oge tita tadi teh nyalingsik beuteung. Ari Kidadang mah kan di Rawu Kelong, sama ku Sanekala. Ayo dibawa ke sana kala. Sane kala. Mau dirawu kalian oge di kitu tah. Ieu mah sigana tos disusun ku alam semesta. Jika nama pangikeun deui beun kitu kan. Jika nama antara Sanekala jeung Riwa. jeung kelong teh badami geus Mah, pangikeun. WA-an Pantesan gitu. silih chatting. Silih chatting. Geus waktuna. Kata sih. Pangikeun aya dongrokeun. Tah gitu. Ai abi mah kaki dadang kenal ka Kang Antos. Ai saha? Juk aya. Pani mah kikuncen teh. Kuncen cium manana. Ngomong atuh alah ya lo. Sampurasun. Mesti dikutuk jadi batu. Bisa dikutuk jadi bata. Ya Allah, 11 tahun ya. Aina sibuk naon Kang Antoni teh? Sim kuring karena mah alhamdulillah nya masih kene ngeureuyah we. Seni dijieunkeun kahirupan teh kami mah bener kata-kata bala kekacapan yang Kidadang lah. Seni teh sing jadi duit. Sing jadi sing ngahirupkeun. Tah kitu cek Kidadang naon seni ari teh jadi duit mah ka swing bibir gitu. Suwi. Bener gitu nya urang teh Kidadang. Pantesan Kidadang tuh gitu. Dibere pak-pakan mun jalmi mah nya segala rupi ge teh bidangna ieu, bidangna ieu gitu. Ai swing nama tadi abi teu karanapan. Kan ieu pindah ka ieu jadi Oh, tina kieu eta. tina kieu kae ka dieu. Tungtung nepi ka punglak. Bener. Jadi aduh. harita teh ngahirupkeun seni urang oge kudu kahirupkeun. Jadi saling ngahirupan. Lain artina urang hirup tinu seni, lain jadi buburuh tinu seni. Bener. Tapi urang ngahirupkeun seni, seni oge ngahirupan deui ka urang. Tadi teh Jadi maksudna timbal balik. timbal balik. Bener, timbal balik. Ana we kieu puntennya yang Prabu Silihwangi. Tah wangina teh batal. Upami teh silihan. Wangi sesoranganan keueung. Mah aya silihan. Aya silihan. Bener. Mun ieu silih ka dieu kan. Urang kitu. Jadi hirupan ge silih ngahirupkeun. Urang mika cinta kana seni, urang mika cinta kana tangkal, kana naon dirawat, make kanyaah. Kan itu urang ngahirupkeun maranehanna. Mainan ngahirupkeun urang. Mainan ngahirupkeun. Oh, itu jadi konsep si kahuripan manjing kahirupan teh ya. Tah eta. Wah, dalam euy jeung orang seni mah, guys. Tong dilelewo deh Nah, mataknya. manawi bakatku dalam-dalamna ge seni mah kumaha nu mawa. Heeh. Jeung kumaha kadaharan. Nah, Lamun dahar jengkol, air senina teh bau jengkol. Nah, make disebut air seni sok eta. indah Indah. prosesna. Indah mah budak. Kotor. Budak. Tolong difilter. Air seni nya. Air seni lantaran naon melalui proses asalna cai teh kieu tanya si cai teh herang Ada ya. Obrolan deh jero panasnya cai panas asupan kopi asupan gula dikocek geuna dikadieu kadieu teh diolah karasa ti dia kene geus karasa ngeunahna dan sebagainya nepikeun ka jadi sebagai pengawasan orangnya. jadi sebagai pangawasa nepikeun ka nu dikaluarkeun teh kotorna. Eta mah nu teu manfaat di Itu pikeun manfaat mah. mah. Nu manfaatna disirup ku urang jadi Nu manfaatna disirup ka urang, nu dikaluarkeunna kotor jang urang tapi manfaat jang batur. Jadi eta senina teh Senina teh eta. Jadi urang teu ngarasa umaku. Urang milaku nyieun naon cekasana nyieun produk nyieun naon sebagainya. Karasa ku urang kanikmatanana, tapi urang teu umaku tah kabaturkeun. Jadi urang teu umaku yen eta teh. Naon teh mun ceuk urang mah naon ngaranna teh nya teu urang teu umaku lah. Geus kitu mah nya cek bahasa urang ayeuna mah baheula mah film teh. Film teh lain urangna. Gitu. Sok sanajan seueur ena teh nu aku-akuannya. Oh, seueur. Aya seueur, aya nu aku-akuan, aya nu uka-ukaan. Kan biasana ge uka-uka di aku-aku. Babar mah uka-uka. Uka-uka. Kira tadi teh melalian bensin. Dirinya geus nyuruput abi Nya ge leres berarti seni mah penting ngame hirup teh nyeni gitu. nyeni. Hidup tanpa seni tidak indah. Indah mah budak. Tatang dalam. Tatang disebutnya kieu budaknya. Budak. Terus mencret ka ieu. Punten.
disebutnya teh kembangan. Nah kemangan kita Kembangan. Kan micin kotor eta. Tapi halus. Indah. kemang wedug Indah eta. Kusing nih eta teh kitu-kitu. Jadi dari bahasa kolot mah baheula ayeuna disebutkeun kotor disebutna kembangnya. Jadi kolot baheula mah bener-bener mere ciri jang urang teh jang urang galian urang sangkan urang mikir meureun. Lamun kokolot urang baheula langsung eta hampura kasta seutik eta podol atau naon nya kan teu geunaheun meureun. iya Jadi kolot baheula mah geus mere-mere bener-bener kakataan teh diserapkeun apa ku anak incu urang eta tugas maraneh tah bukaeun Nah. kitu nya. Terus sangkan aya Gitu, bukaeun. meureun. Berarti kan namun kitu mah kayak nyurup karena silib sindir siokah sasmita. Ka eta Ngadidik ka cerdas. eta ngadidik cerdas. jadi namanya berpikir orang teh Heeh, gitu mun urang mah bae aya gaweana lah meureunnya. Ieu karinding meureun. Dijieunkeun karinding meureun aya kudu aya awina, kudu aya bahana anu alus, kudu aya pesona. Pan urang teh digawe ngeunaheun dipakena. Nah, Gitu meureun. Lain Meureun. meureun oge meureun nya. ya nah, kitu kenyataan anak. Ternyata siga kitu. rasanya anak itu nya Siga kitu. Nah, oke gitu. Tina ngaran-ngaran bah paten-patan atau napi ngaran-ngaran naon bentuk jeung sajabana. Tapi kan kolot masuk di silip-silipkeun, disebut-sebutkeun, disilokakeun, Bener. Silo teu kabuka teh nya. silokan nu kabuka. silau nu teu kabuka Nah eta. berarti meureun naga soren oge eta teh Nah, Siri. abi teu apal. Bab kujang naga soren mung batur nyebatkeun kujang teh aya ku ujang. nya Aya ku kana janji. kudu hiang. Aya ku dihiang. ku Jawa hiang Ku Jawa hiang. Kan seueur. Sahkeun we eta mah. Urang mah kieu we, urang ngaprak-prakeunana kumaha. Iya. Ngalampahkeunana. Urang canak we tina kujangna ku ujang. dinu ku ujang Dina eta ku ujangna teh. Ai ujang rek naon atuh mah? teuing tah ujang rek nah Nah, pertanyaan teh kan Taros. we ku ujang. Bu mumpung badukun masih kena. Lebah gitu. Nyata kedakan aita tanya mah kudu kapan jawaban ulah kapatarosan. Ah, eta. pantesan abi tataros ka panarosan di pasien panarosan deui Nah, bingung eta. Cilik tukang nyieun pertanyaan. oh gitu ki tah enak pertanyaanna ku ujang rek naon ai abi rek naon atuh Nah, berarti kudu boga tujuan karena tujuan naon cik? karena kayak Tujuan hirup. tujuan hirup Rek bisa tujuan hirup kumaha mah urang teh apal kana diri urang. Aduh. Linglungnya. Jaro. Linglung kena. Ayeuna kieu. Cik. Punten ieu mah. Ieu teh saha namina? wow Elang. Nah, mana elang teh? ieu Tah eta mah dada. ieu Eta mah tak-tak. ai Ieu. Kapalan kakan. aman berarti si elang teh loba nya Nah, jadi ieu nu lain anu ningali ieu teh ku sabab ku kolot dibereng nyangaran elang batu teh nyebut tah ieu elang teh. Tapi eta ragana ragana ciri elang teh kumaha badana kieu sukuna 2 suku kabeh dua bisi gitu. Aya sama aya nu siki ge dua Jadi pasangan. jadi aya kurung, aya kuring, aya aing. Nah, kurung kuring aing Kuring aing. Eta. Nah, maka dulu kan berarti lamun anu tadi disebutkeun ieu eta mah ragana. ragana ieu Nah, tadi teh ragana berarti aya naga, nagara, ragana nyurupkeun. Jadi urang ketehnya nyekel ieu teh urang ge kudu nyurup jeung ieu. jeung eusina pantesan cekolot baheula kan bae barang leungit menu penting eusina jeung maneh Nah. lain hodam meureun nya Itu nyebut. Wah, nya ya. jadi sanes eta bukan lantaran kalau urang baheula mere ngaran, mere ieu teh kurasa anu bener nepikeun ka dina ieu tahnya punten ninggal dina ukiranana, dina pelukanana, dina ieuna
ngandung harti bukaeun sangkan kapilampah ku urang ku ujang teh teu gabahnya ngeun kitunya kolot mah nya kurasa kurasa sangkan patarema rasa patare marasa. urang patarema rasa jeung kolot urang patarema jeung leluhur teh kitu. Nah lagi kumaha deui dari uyah mah karena TS ka luhur. Genetik itu Ke bawahnya. ka bawah. Jadi dina genetik teh anu gigian iya Genetik. Pantes aya paribasa sana uyah mata netes. urang mah tara TS kana mio. bener genetik nya Genetik. gen teh urangnya DNA. genius Jenius. Oh, jadi nganyahukeun jati diri teh makna teh lain tangkal jati nu gede nya, Hai. tapi jat tina diri. jati diri Oh, oke. Meliputi DNA eta. DNA. Balik dikana Tah maka orang agama kudu cerdas. Kudu cerdasnya kumaha tah kudu meletek DNA-na. DNA anu mana? Cela. Coba ka jero teuing. Bisi titeulem. heula. Coba ka sumur. ulah aja bisa lieureun Ya, naon cenah eta gitu Ngomong aneh-anehnya. Nya itu. Kieu we tadi teh. Nagara berarti urang nggunakeun raga. Raga. Ah. Duka da ieu mah naon teh ngan babaledogan. Sa ieu ari nu para ahli mah terus benten meureun penjelasanana tentang itu kumaha di tahun sabaraha abi mah kirang dina bab eta mah mung ieu mah mung ditinggal-tinggal jigana di jiga-jiga gitu upami dina kata dina naon teh ucapan-ucapanana dina kecap-kecapna kaituna teh peminaga nagara ragana tadi urang teraskeun deui ieu teh elang ragana ari batina saha namina Batina namina nah ieu kan nami lahirna saha orang. elang nami batina Tah eta abit apa? tah kan Nah, abit aya di nami batina. aya pan urang mah kurung jeung kuring Isim Ieu jeung kurungna. isimnya cik nami batina saha ngale. sama si balik nah maka ngahaja pertanyaan kolot-kolot baheula mah begitu cerdas artinya naon urang kudu pancen lamun lahirna elang batin oge kudu elang Ieu dalemnya jero. jadi entong ieu meureunnya cekolot mah ngudag kelangkang elang udah gitu atuh haban bae nu teu bogoheun diudag nah mata sok aya istilah geuningan dina lagu naon aya kieu dina lamun hideung sanes oh sanes asa eta wae Naonnya? Raka jana. anu cikapun itu kumaha Cikapundung walungan di kota Bandung eta mah anyar anyar Soalnya kayak apa pokoknya mah nu sok disebut ngumbara bongan dan ngumbara wae maneh mah padahal teu kamana cimek bak di imahna PPKM PPKM penitipan pemajikan kami toha. PHP-keun. Oh, PHP-keun. jadi ku eta ngumbarana ka mana? tah ngumbara teh kieu ari kurungna cicing di dieu ari hatena ka mana teu sapagodos Teu selaras, teu selaras oh iya ieu nya bertolak belakang. belakang tah urangnya. jadi tadi teh lahirna kudu namina sami batin oge sami atak istilah ketika gubrag lahir kolot dong ayo korok eta mah teu bayi ajaibnya dina film baheula nya aya pas gubrag teh langsung jagot Eta kolot balik Wah, muara. mah atuh film ieu eta mah Naga Bonar. Lain. Iya bayi ajaib. aya bayi ajaib sieun teh urang ngajon teh dina layar tancep di lapang poli baheula Sarua gitu. Anu mah uwo. Bisa terima. Teh enor sing teh. anu di sunatan teh laki Babadan film Susana. kan keung hari Nya kumaha. nah gitu anu loba ieu teh anu loba pasal ieu teh kitu sehingga mata ketika lahir budak
geningan sok di berenya ku kolot mah yeuh jang tong sadenge-dengena lamun lain dengeunana tong saucap-ucapna lamun mun lain saucap-ucapna artina naon aya ieu naon ieu biwir laga lain laga kamasukna ari batina lisan meureun tah eta ucapan ucap aya paribasa kolot lamun tulisan mah lamun tulisan lamun maneh rek tulis rek nulis pek teh teuing rek nulis kumaha wae ge pek teh teuing sakamampuna tapi lamun tulisan ulahnya ulah tulisan bahaya berarti bahaya tulisan jika tulisan anu di jalan geus coba oh aneh aneh tulisan teh tutul lisan tutul berarti mencalamin cele tulisan tutul lain macan tutul nu ngadang macan tutul kan kitu blog-blogan totol ari abi aya tetanggi nu kitu teh tutul-tutulan kapur kulaja eta mah aya bahasa Arabna ning mana jaganas man hapuro pagusiko bilajain bisa anu hapur maka gosok kulaja wah ieu tahu gitu tauhid nah tadi balik deui nya jadi tulisan mah ulah ulahnya kudu tulisnyaan kudu nulisnya nulis aya tulisan teh naon maksudna tulisan teh tutur lisan panutur lisan tutur lisan teh lamun tutul lisan berarti omongan mencela-mencela henteu panceg teh kadinya ieu teh nah anu mawi tadi teh kudu sesuai antara jiwa jeung amin burung jeung kuringna isim jeung jisimna nah kudu sapagodos tong ngumara ieu ka mana urang we diajar matematika keur kieu dina ieu teh tanya mikir nya dina utek teh mikiran kabogo hese rek bisa ngartina teh lantaran pasalia antara ieu raga jeung batinna jadi teklop meureunnya teklop arek rapat tau rek gawe di imah pasea heula kan sok kabawa rudak asli untung saya mah bujang kene abi setuju sami abdi ge saudara bujang kene 100 meter ti bumi 100 berbeda maksudna teh eta 100 meter ti bumi mah 100 berbeda mun tos ka bumi terjadi tunggu tutut jadi balik deui karena diri nya kudu sesuai matak tadi teh ai urang nyoren naon bedog disorenkeun di kene di dieu nyoren teh urang teh naon gitu kan mamawa teh mun bisa mah ngagandong teh naon tah nu dibawa ku urang teh naon tah raga ieu sok asuh raga teh kudu sesuai jeung kuring mah itu ieu ya tuh aya pacek cerogan pacek cerogan urang jeung urang wae teh urang jeung diri urang geus teu wawuh geus tidak berdamai rek kumaha gitu eta kita jelema mah kadang kan pacok cerekana teh jeung kabutuhan tapi dibingungkanna oleh pilihan nya padahal mah dari udah suku sorangan ayeuna lapar hayang dahareun ge loba padahal gitu kadia rungsing padahal mah eueuh beas aya sampul naonin mah aya oh sampu aya senal ku hoream teh jadi urang teh eta meureunnya lamun urang dibubulung ku hoream pasti kitu urang lapar jadi pikirannya kan biasa padahal oban tiasa dituang kan ku hoream manginten jadi modar manten modar manten jadi MM jadi modar manten ku hoream mah gitu tegarupan ini nah itu lamun geus aya bijil kata hoream tamat eta tulisan hoream hore modar gitu jadi eta hoream ajir hoream nyambungnya pada saya tetap eta hoream gitu wah ieu mah normal gitu
panjawaban. jadi hartosna mah balik deui kana diri tanya nya urang teh mamawa naon urang teh nyoren naon nya nyoren daga urang nu kurang nu kudu diasuh raga pantesan ngaranna naga Nah, ragana karena naon teh lamun misalnya urang ngasuh diri urang wawuh jeung diri urangna urang teh meureun moal pati teuing bingung moal pati teuing babari rudek nah ada urang jeung sendiri jeung wawuh nah engke teh otomatis engke teh lamun urang wawuh tah engke teh wawuh jeung papada hirup pada hirup jeung kumaha atuh dina bentuk kahirupan urang kahirupan kunaon urang kahirupan kunaon ku sangu ku cai ku tatangkalan kalem pisan kan aya istilah teu nyangu teu nyange tenyange nya lepat patak nu ngaranna kahirupan si tangkal ridho eta teh ku urang dituang sangkan urang nuluykeun hirupna siklus kehidupanana nyambung sirkulasi nah ku urang maka nyanggakeun sembah pangabaktos ka Nu Maha Agung eta nyembahkeun eta bakti urang tah salila ieu si urang kantos teu nganuhunkeun kana tangkal boro ki loba nama disalah ngaruksa disalahkeun eta tah eta mata urang Sunda deket jeung tatangkalan gitu ngajaga sangkan urang saling ngahirupkeun deui jika tangkal bako di udah manfaat urangnya manfaat gitu tadi orang lewat pakai daun salam tangkal salam tanggal salam tah ridoeun tanggal salam teh tadi mangare was tanggal salam teh nuhun tos digayem dah nya raos atuh eta teh mun urang kapungkur mah sepuh kapungkur mah salam teh pan manfaatna mah jang mengurangi kolesterol eta tah hiji deui ayeuna nu geus hampir hilang salam teh tara diteundeun di hareupeun imah nya di buruan imah di hareupeun samemeh panto nah kan biasa masuk di buruan di hareup sok aya hareup kudu aya tanggal salam teh cek paribasa kolot teh ya jaga eta teh tangan urang jo rek asup betul atuh uruk salam kode maksudnya kode siloka timur uruk salam atuh orang tak aya di kebuyutan mah geuningan di mana gerbang di gerbang sak aya tanggal salamnya kan urang henteu cek kasarna henteu cologo geus asup boh ka imah sorangan boh ka imah batur aya uruk salamna begitu tatanan adab-adaban ieu begitu indah gitu geus teu kudu dibejaan ya oh berarti kirian aduh eta kieu teh dangkal pemikiran urang anu istilahna mah geus jauh pisan ti leluhurna ya aya nu mawi kan sok menilai sebelah mata we gitu sugan teh eueuh nilaian untuk zaman sekarang mah da emang kurangnya antara pelajaran baheula ayeuna lobana didoktrin ku hampura ku permainan ti kotok teh geuning ya kitu kan teh nya palobana nu kitu ku ti kotok rusak rusak pisan jadi berarti kan istilah eta geus ganti ayeuna baheula mah zaman ti kotok di lebuan ayeuna nya ayeuna mah teu ti kotok geus teu di lebuan matak ayeuna mah geus poho kan nyoren-nyoren teh lamun ragan disoren moal kitu meureunnya nah gitu mata kurang we ayeuna mah rek diajar hayang apal kanu urang kampung cicing di kota meureunnya tah seperti itulah geus salah penempatan oge geus salah nya urang Sunda mah diajarna ka karuhun Sunda we atuh tong karuhun itu moal nyambung meureunnya seperti itu jadi ada aya nah terus oge tehkeun anu dina bidang kacobegan mah masing-masingna gitu kan orang mah misalnya kieu tadi teh selaraskeun urang jeung diri urang kita apal ka Gustina hidup selaras dengan alam semesta kuat bagus pisan ya Kang otak anu moyan istilahna anu disebut tong datang bisi jorang acan beres geus jorang bisi urang jo kabur mihilaan karasa kudu dieu ki di
dia kamari disebutkan disolasiannya. Disolasian dah lain cager kakak leuwih stres. Begitu stres. Bener cicing di imah teu kapoe acan suku teu cek anu taneuh teu kaanginan teu kacek ngajedog we di jero. Padahal unsur jelema teh tinu sebagai acining. Ayeuna dipisahkeun tina acingingna sok rek. Urang kamari sempat stres ki. Asli. Urang disolasianna ieu mah haben. Jeung disebut zombie urang cicing wae di. Bener ieu mah urang ngalaman masa-masa pandemi kamari. Nya. Urang ngahargaan tetangga lah da urang mah ampun paon ieu pancaroba penyakit anu ceuk kolot mah ieu 100 tahun sekali ieu penyakit bakal datang. Nya pancaroba urang tetangga teh ka urang nya sieun urang teh nya tengah aja urang teh cek batur mah cek bahasa kerenna mah isolasi mandiri nya urang teh diisolasian isolasi Asa kabelnya disolasi. Nggak lain cager kagak stres suku teh cek anu taneuh teu kaanginan teu kapoean modal urang lamun kailaan. Nah, berarti kan kieu pada ketika dipisahkeun antara aciningna urang tidak bisa bersatu jeung alam nanya urang leuleus ya. Leuleus urang teu boga energi Eta. urang teu boga energi eta kenapa bet ampun paun nya loba nu kitu isolasi mandiri bes cager padahal dinu eta jadi ngegeringkeun sebenarnya mah nambahan gering yang urang pribadi mah duka cek batur mah nya kita apa Pengalaman gitu. Mata tadi nyambung kanu naon teh kujang naga soren. Urang kudu bener-bener nyoren diri sorangan teh. Urang kudu ngahiji raga teh aya waraga jadi raga jeung ragana dipisahkeun. Urang teh jadi kumaha atuh? Ka urang teh terdiri dari unsur opat acining cenah. Unsur urang teh dipisah-pisahkeun. Poe nu aya lengkap. Urang jadi teu wawuh jeung taneuh. Ku juga jadi marakahyangan. Anya eta urang diasupannya ku angin di ruang dan waktu urang cicing di hiji ruangan haban we di ruangan diberi angin. Tungtungna mah urang ke di ruang. Ruangnya. Di ruangan. Urang cicing di ruangan. Nya teu kapanasan, teu kataneuhan, teu kacaian, di ruangan anjir tungtungna mah. Nya Untungna mah hiji teh berguna asupkeun wes. berguna nya. Urang cicing di ruangan. Lila urang bakal di ruang, paeh urang ngaranna nya ki. Eta mah Itu tinu pendalaman diri oge nya jadi nyambung ka sagala. pan urang mah cicingna dihirup di ruang dan waktu Nah, nya. makanya orang penjauh naon teh misalnya mikiran yang lain atau tadinya negara ragana. Ieu we negara urang. Jadi awak urang Borah mikiran negara diri sorangan ge hese itu Hutan. saha atuh rakyatna meureun kitu. Dah eta. Nya eta tatangkalan. Imah sorangan. Eta kan mun dieu meureun naon teh tatangkalan kan kete balik ka urang. panci murahnya eta rakyat urangnya Tes. termos Amun ieu dianggap ieu urang sebagai pamimpin dirina, maka urang badis ngajaga kana tangkal eta. bakal walagri Nah, agri. Pantesan kamari amangan ka bumi na Kidadang. Leuncah teh hormat. Wah, Kieu eta mah hayang cebol. Nah, seueur leuncah jeung teh kieu. Nangin nah wilih panjang teuing eta. Sakitu bae. Mun soalna ieu teh tos bade manjing. manjing ka peutingnya Hingga peuting. Nyaling sik teh. Ya, Lapar. lapar. Nah, kitu lah baraya sadayana tinu bahas kujang wae teu jauh tinu ieu nya pengendalian diri lah ngapal ke diri jeung yeuna gitu. Kurung jeung kuringna eta penting berarti. Aduh subhanallah pisan nya Kidadang. Sami-sami Nuhun pisan lah. Jazakallah pokona mah baraya lokalitas di mana we ayana. Tetep pantengin terus channel lokalitas. Ieu like, komen jeung subrek nya kinya. subrek Kuring elang lah pokona jeung sajabana. Yuk. Naon deui ki? Ramekeun we, lekuykeun, gas nya. Mung sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Cag rampes.